Mendak ditanya Tuan Syabdul Qadir, Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun. Abdi puguh geus istirahat awak mah gampang. Tondo istirahat mata sare. Coli geus terlalu loba ngadengekeun. Kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare, bisa ka gunung, bisa ka leuweung. Awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek, istirahatkeun ku urang. Mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah, di Bali misalnya, ke Singapura misal, istirahat gampang sama kos gitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir. Haha, istirahat kos gitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sepeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil hayang sababaraha macam, istirahatkeun geura kos kitu teh, buka tunda di dieu indah ge. Urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu, ti dieu hayang ka dieu, mun karyawan teh mah karuan biasa ge personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur, istirahatkeun geula tah, simpen di dieu. Segala rupa istirahatkeun urusan duniawi, istirahatkeun ka Allah keun hiji. Kumaha carana Tuan? Carana gampang. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da imahnyana, ninggalkeun urang ti heula, wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningan ge urang udag-udag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa, lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dina. Tak istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reupes, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat aing loba teh mah nukos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran. Lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu. Ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat. Aya tawaran awewe teu jore. Tapi aya ke harapannya eta. Tolong tuh goblok. Istirahat setengah-setengah tahu. Istirahat Masya Allah. Kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu, ih mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun geura hubud dunya dina hate. Lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubud ka aing di hiji hate, kaluarkeun. Nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara sesrut geus katinggalin ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus ka dinya indah jasa. Eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da imahnyana, ninggalkeun urang ti heula, wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningan ge urang udag-udag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa, lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dina. Tak istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reupes, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat aing loba teh mah nukos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran. Lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu.
ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat, aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol tuh goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara urang lempang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan da dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kan nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae sih kuari kieu ye. Urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel. Waduh, egle geus kuari mah egle geus. Urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana? Gajah Tunggal. Urang ke Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga. Woi, pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo. Oh, dunia san urang bae. Kabeh ngontrak aing doang. Pohara jasa. Eta keur carita dunia bae. Urang nu hobi jabatan, gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan. Kiai nu babarengan jeung bupati teh. Oh, ngarokona ge geus lain. Overdosis eta overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naik nyana jeung menteri dua larokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol tabrak dengte pokoknya mah geus kitu bae tah mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ye make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleum tolol tah mah jeung lewe eta da satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutesna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetep sakirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti beton ngalengka bae itu tadi dekeutkeun kan lama umpama eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mana deui cak Allah hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya gitulah
jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sepatala cara Syekh Mansur atau dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajal darat batu perem deukeutkeun mugi teh leka datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing jeung kana teh cek nu ngora kitu kene ieu mah juri beureung gajeun kukumaha ge jangan kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbak jambrongan ieu mah cenah air lu deket jeung Allah mah geuna geus masyaallah karim namun tuh Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu bisa kos kitu teh Gusti bahasa gala-galana ya Allah tinggal urang ka deketkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti Allah hayang aing istirahatkeun kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di geus kitu talamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya nih ngagantian man badau berarti mimpinnya nah sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia
pada isana ge aya pengajian di musola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring tiada dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus ciripit lain di kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kekembangan di sisi mana aja segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus jawab nembalan kuat dah nanya paling gak ini bere hatena geus jore geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae bangsa ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon pasti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus enteruk waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai sholat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih nginangan aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada wah mulai kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah hari pencetan gitu di imah bapak hayang saya bae nyokot bae sih kos begeleungeun kada dengekeun asana kaceuli Hari aing asa jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin nasihat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaulah jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum nggak dicobain kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu langsung banyak nama iya mah iya tak multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan yang keur susah barang jadi kiai tewau jeung leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunna iring-iringan nu kos oh
liyabluwakum, dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun, anu pinter anu bodoh dipinterkeun, nu lain kiai dikiaikeun. Coba tah ieu lah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Istiqomah henteu manehanana. Ketika istiqomah ngaji bae, keur susah ngaji, kesenang ngaji bae. Kemudian nyana teh keur pakir ngaji, soge ngaji bae. Jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah. Berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah. Toat-toat bae. Dah keur teu boga mah pikiran zakat aing, barang engget-engget ya. Ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia, ya zakat, barang sugih jasa poho zakat. Poho zakat. Iya beluang, Masya Allah. Mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun. Kadang orang dibere susah, kadang orang dibere susah, kadang sugih. Ieu diperhatikeun ku Allah dicoba. Susah sia kos kitu ibadah, sugih sia kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, kuari sehat, keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha, keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur gering. Ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Barangnya na berbaring di rumah sakit Allah. Eta sanu ngobrol bae awas geun aing kaganggu zikir aing Allah. Ulah ngobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah. Cak anakna bah, abah ieu keur sehat bae tilok Allah. Ulah loba ngomong atuh sia. Loba mah. Sia nyinggung ka aing goblok. Cak anak nangeunaan ngadenge apa kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae. Bah mendingan muriang banyak sia dana orang. Kamma ge bager kamma. Abah keur sehat mah emak beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu. Ampura tangeunah sada kula. Abah mah mending ulah cager-cagernya. Dicoba ku Gusti Allah. Barang deuk sehat teh rada sehat teh ku masih ka mana? Tuh, cak lagi mending ulah cager abah mah. Dicoba eta ya Allah liyabluwakum, Masya Allah. Nah, supaya stabil, keur susah, keur senang, keur sehat, keur gering, keur sugih, keur fakir, keur jadi rakyat, keur jadi pejabat. Tetap ka Allah. Masya Allah, mantap biasa. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, maksudnya liyabluwakum fima atakum. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Sayanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab, kancang nyiksana, cepat nyiksana. Kacepetanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipake ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik. Nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu. Maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Ye lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ke Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim. Lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi
dimantapkan keyakinan orang ka Gusti Allah sehingga orang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang teh panaya dua malaikat disebutnya malaikat hafazah dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu penting disip sarua malaikat ke disip aya sip 2 nya ge sarua. Oh malaikat penting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu penting tah eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tah eta malaikat pencatat teh ya moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika orang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abe malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goit ketika urang ngising malaikat mbungen cekeuna aing membungkan tempat bau-bau kos gitu malaikat lain parantina tuh aing mah mbungnya nungguan di tukang di luar kalamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu mbung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah beres eta malaikat mbungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin marana kabeh ka malaikat bae digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing meneuleuh kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsuna wakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah ieu teh babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen pugununya lagi teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atau aya jelema manggul nu sakintal nu urang sakintal di pangmanggulkeun teu kumaha manggulna pugu aing ge sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya kana ditunda sia yang dipangmawakeun teu bisa ka eta keur carita babawaan bae kos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditomlekeun ka urang dosa urang ditomlekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah yang ke di akhirat di sidang begitu
begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timang begitu timang bagus jo jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus coba tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut kunyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang cara golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hesap pokona mah tanah abdi ayo itu jadi kumaha itu kan kumaha miskin ayo kumaha waduh ya mah kadzaliman ya geus kieu kudu kuat ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adik haji kakak dicokot ku adik jazolim canut teh saeta makan pan kali 5 juta kan semeter nambah bohal biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta beulana tuh kan dicokotan gawe tinggal kakana bae atuh beak ieu mah itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakan cokot ke adik yuk kagorengan adik lantaran kurang kene iya baik ya nam gitu karena dosa-dosa adik beken kanyana germah dicokot ke adik-adik ditemblehan ku dosa muplis karena cek Kangjeng Nabi manil muplis anu muplis nu muplis lah engke nu datang di akhirat ganjaran ada dibikeun kanu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zolim dibikeun kanyana yes tinggalnya nu ka neraka tinggal ieu we ngeunaheun si adina ai surah dadah kakak sorga tinggal kakana bae keujeng ka neraka eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mantap ngeunaheun urang mah mun kos itu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bangane polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong kaki kiai bae geus kaki kiai atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tuh nenangkeun pikiran bae geus geus sama uang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola kene kula neuleuh siapa nonton main bola jam 3 beureun pamalingan milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya posan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ieu catatanana malam anu tanggal sekian wae tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung patapengan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa
biasa orang geus kakejet mah gegeran maksudna dekat neraka lah pokoknya nu penting ieu gegeran ya puguh ka neraka leuwih panas eta ayo tele hiji jelema bae ge pohara jasa nah iya mana maling motor yang geus bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui gua acak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorong mah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sumut ngomong malah anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibun naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah. Nah iyalah wala taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer biaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh Panon pa ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu itu Panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pasini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya sia teh pasini kunaon nah urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pasini cak malaikat ya pasini ada busini ada pasini saya tenang-tenang aja Quran macak malaikat kon teu pasir-pasir henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awilita Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalem pade tenang si Rudin sama pohon tenang amat tenang kolot-kolot tenang dek naon tuh di pasini itu atur ke pasini ulah menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja itu kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi mesti mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ke segala rupa Allah ye sakedeung deui ieu mah deung bawa ka sorga ku Allah aduh aing hanjaka teu kos sia we ki kuari si hanjaka baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan kuari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumana isuk bae jumana 11:30 tapi 11:30 ke lumayan kene sih endog-endog bae menang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa tadi ma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun ka aranjeun kabeh
khalaifal ardi, khalifah-khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebal deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah. Khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah-khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun, Allah mimpin ka eta negara, nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah dek gabereskeun eta negara, statistikna misalna penataan dan lain sebagainya. Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkan ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim, kos itu mah. Kos itu teh kajenting di halangan ku bae moal bisa. Dalil tinggal dalil, unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe, enahan kiai ngajakan ka awewe. Atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh. Lain Banten bersinar. Banten redup. Oh, kuari mah lain redup teh gua ledeng. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui. Wape kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotana. Aing kapanggil tamual, tenang pun, moal pun, kalem bae. Aduh, Masya Allah, lainnya nabae, loba. Tuh kan, iya sih ta. Asal Allah udah dijadikan pemimpin kan, Kangjeng Nabi ke kos itu. Di mana Allah untuk menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun kitu bisa bae, dihayu-hayukeun kitu titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara. Negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu, urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang menyaritakeun kos kitu begitu duluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kekayaan bumi pertiwi urang teh kunaon kunyana dibawaan bae, ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu ieu kanu lurus tuan teh Amerika tetep bae. Ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat dek pilih ka mana, dek dibenerkeun negara dek henteu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade dek ka mana arahna. Dek ka mana arahna sing hade. Nah ieu negara urang. Kita perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu pan urang teh dua anu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul aya calingan teu urang
urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sehingga kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang, nyana teu memiliki negara Indonesia. Aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk, penting beuteung aing jembluk ya nama sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nyana mah henteu nyana mah urang geus nuturkeun kos kitu silakan. Ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan. Aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah amruk ge henteu nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere ge geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Wari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluguna didukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge. Aya kepentingan kajeun kumaha ge. Jadi berarti ka hijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan ka hijab. Tai kepentingan iyalah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teman carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nu mendak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare cari geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa ge personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu tah sagala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun da imanyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag anu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat aing oh bata mah nopos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol tuh goblok istirahatnya setengah-setengah tahu
istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun dira hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara urang lempang ninggalkeun belantara setsrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang tanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus ka dinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempang babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ke Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain overdosis eta overload aduh kabeh kadeueun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nya jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleum tolol sama jeung lewe eta da satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katuteusna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mantap hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur rumah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetep sakirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti Beto ngaleka batu tah dideuketkeun kan lama mun eta Baitullah keur ngaleka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui kalau hayang balik ke Indonesia nih naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya gitulah jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu
dek jalan luhur cara manuk, dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajal darat batu perem deukeutkeun mugi teh leka tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh kalelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri ka lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung gajeun kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah akhir deket jeung Allah mah geuna geus masyaallah karim namun tuan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa gala-galana ya Allah tinggal urang ka deketkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah mangkos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kober hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti Allah hayang aing istirahatkeun kitu kitu karakpol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di geus kitu tah lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuan Syekh Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ning ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus
bagus cik Gusti Allah nyanangan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring si adek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah baju geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantap jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta atuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuat dah nanya paling gak ini berek hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya ada ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai sholat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka Jati kan nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih nginanya aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada wah mulai kadang-kadang pan dipencetan gitu kan gini urang mah hari pencetan gitu di imah bapak hayang saya bagi nyokot bae sih kok sebegeleungeun kada dengekeun asana kaceuli bari wae geus jadi raja koang-koang gitu berubah berarti tadi susah taat barang sugih asih nasihat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeng kitu teh caleg dicoba liya beluakum nggak dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambal lage henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewau jeung leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos tara oh liyabluwakum
dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun, anu pinter anu bodoh dipinterkeun, nu lain kiai dikiaikeun. Coba tah ieu lah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Istiqomah henteu manehanana. Ketika istiqomah ngaji bae, keur susah ngaji, senang ngaji bae. Kemudian nyana teh keur pakir ngaji, soge ngaji bae. Jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah. Berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah. Toat-toat bae. Dah keur teu boga mah pikiran zakat aing, barang engget-engget ya. Ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia, ya zakat, barang sugih jasa poho zakat. Poho zakat. Liya bluak. Masyaallah. Mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun. Kadang orang dibere susah, kadang orang dibere susah, kadang sugih. Ieu diperhatikeun ku Allah dicoba. Susah sia kos kitu ibadah, sugih sia kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, kuari sehat, keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha, keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Barangnya na berbaring di rumah sakit Allah. Eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah. Ulah ngobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah. Cak anakna ba, abah ieu keur sehat bae tilok Allah. Ulah loba ngomong atuh sia. Loba mah. Sia nyinggung ka aing goblok. Cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae. Bah maningan muriang banyak sia dana orang. Kamma ge bager kamma. Abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu. Ampura tangeunaheun sada kula. Abah mah maning ulah cager-cagernya. Dicoba ku Gusti Allah. Barang deuk sehat teh rada sehat teh kuari masih ka mana? Tuh, caku lagi mending ulah cager abah mah. Dicoba eta ya Allah liya belu aku masyaallah. Nah, supaya stabil, keur susah, keur senang, keur sehat, keur gering, keur sugih, keur fakir, keur jadi rakyat, keur jadi pejabat. Tetap ka Allah. Masyaallah mantap biasa. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Maksudnya liyabluwakum fima atakum. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas inna rabbaka sari'ul iqab, kancang nyiksana cepat nyiksana. Kacepetanana lantaran diudang pae siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipake ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik. Nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu. Maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim. Lamun maksiat bakal diberena sari'ul iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi
dimantapkan keyakinan orang ka Gusti Allah sehingga orang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala.